Ngampul. Ngeunah jadi awe mah ngeunah pisan. Mangkat ke Arab, das mangkat ke Arab. Aing teruskeun budak di imah. Mending budak ketemu merugul banget. Edan ah. Ngiriman sabulan cenah Bang 3 juta. Beak pake beli pempes ge beak. Tah beak kumaha coba? Pempes dumuk sapoe beak 3 rantuy. Encan popok. Encan jajana. Alah. Kumaha dik babanda ge cara nama. Aduh. Udah sih mah. Naon dia teu balik mewek wae. Aya naon? Telecoran wing bejat. Pantes ngomong, aya teh terus sok dijem ka batur. Batur make teh apik. Manehna hayang wae, Mbah. Hat, aing budak teh ah. Goblok buat ah. Pokoknya balikeun aing mah anu ganti nu anyar ah. Buset, hayang nu anyar gunting tung si budak teh geuningan ah. Kamari kan tas dikiriman ku emak. Masih mah goblok. Kiriman 3 juta emang mahi. Kanya duit 3 juta beli pempes, sia kanan beli popok. Ngompol aja sih penting teh. Pempes minta lagi bal. Ngompol malulu. Ah, ampun Abah mah bisa dengan ngomel yang ngomel. Lain ngomel mentak gedoge abah karunya kenjang, kenjang teh anak abah. Jijikna. Oh, kadinya nama tapi kan lain salah. Aceh mah Bang nginjemkeun. Aing teh tegiatan babi wira ka babi kicot. Hah? Udah. Ngancret jadi aing ruas dah. Apa ngancret? Mirawas ah. Udah pulang geus kucing geus nya. Heeh. Sudah, Bang. Saya. Jangan es ongkot datang hari. Guys nya. Orang es. SMA udah nanti. Ya bagus ini siapa biasa gua yang dieukeun es teh ah. Barabe ngaeseun siapa barabe? Ampun ah. Anak caa, gara obo anak bagong gara obo. Ampun teh anak bagong gara esenya ah. Es. Iya, jadi jawara teh. Urang kumaha senang aing. Pamajikan 5 usaha tara. Oh, kumaha teu ngeunahna aing. Udun ninggal menta, meuli ngahutang. Turutan kos aing. Pamajikan aing ngadi mah tuh, leungeunna, beheungna, sukuna karoneng. Mas, kurap. Lain masalah kitu jelema mah. Ayeuna urang usaha nemen-nemen teuing. Menang duit 50.000 balik. Parabkeun ke pamajikan, suring 10.000. Heeh. Tah kitu jadi jarawa mah. Mak. Ieu boga pancing, tang tayanteun. Hah? Banyak ngurak belut. Awe tayana. Ngurak belut di tayan. Oh. Di talian. Toh. Kecil atuh jadi anak jawara. Boga pancing bang titah Italian menitah kolot. Gampang. Keduk abah Italian. Pamajikan ulah kena balik ke Arab ieu. Mana meureun ah. Panyawan duit beak menipis. Dompet ada nipis. Aduh, aingnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buset. Ah, mana anak kurang? Iya eta kesare. Duh, mau dikarunya geuning. Ampun ini ah. Jeung atas ceuriknya. Cerik wae budak teh Neng. Hengan gitu ceurik wae. Buset, budak cerik wae mah kahiji ngabeka malulu. Terus? Kadua-dua Neng ngiriman ti Arab 6 juta teh beak we per bulan beak. Kan meni beak itu 6 juta paker naon? Beli pempes, cawet, segala becem. Yuk pempes meni sakituna.
beli pempes doang ya sapoting mana 14 kali ngompol. Betul make karung goni abi agawetan. Buset eta budak teh ampun, karung goni. Abi awetan abi teh duitna. Masih balik di Arab mending glowing kieu geuningan. Ah. Udas. Ieu ilabat peuting dudaan poe teh. Rek naon puting? Bos batur. Oh, nanonan ya? Happy ending. Aduh, ampun ah. 5 bulan di Arab. Eta ngiriman wae duitna aya eueuh. Beak wae. Paker naon? Apaan tadi ngomong beli ke pempes ah. Kawewe meureun nya. Etik. Heh, awe mah jauh-jauh gawe ke Arab. Kunaon emang gitu. Teh duitna paker kawewe. Nya atuh kesepian urang eueuh di dieu bawa mana teh kayak jeung saha? Tiris. Jeung gedebong ke naon ke? Buset. Duh, nyamburinya ieu. Ampun nya ah. Mang guluduk pak burinya. Oh, buset. Mun cantik banget ya Arab ah. Ampun ah. Aduh, aing mah gagal ieu mah geus ah. Asaku eundar ya balik ah. Si Aceh udah sugan. Buset. Coba, pilih. Budak kadeungkeun urang keur kongko. Sek ngadekeun ngomong tadi ke debong, ngomong naon meureun nya. Heeh. Udang atuh udang seberang udang heuy. Murugul banget sebelah kita tadi murugul banget. Geuningan aya emak geuningan bah. Karak nepi ya. Pak balik pisan masih di Arab ieu eta. Kunaon sih sedih wae, Cek? Tadi itu talektoran beak, baturan. Kubaturan. Heeh. Tuh minta deui ka bapak, Ya, sadeng deui. dengekeun. Anak maneh teh loba bekana. Segala total ekoran yang dibeli, segala macam yang dibeli. Akan digawe ge paker anak beulikeun we atuh hayang naon ge. Heueuh, emang dijajahkeun terus, budak hayangna dijajahkeun emang maneh usaha jeung sasi jeung budak lain. Nya heula nya ieu ame da awewe wae. Kumaha neng ngomong teh? Make pisan. Apa sih wae ah. Pokona teu nyaona naon anak mah hayang beulikeun tatalektoran ah. Engke dibelikeun ku Mi. Tuh. Dibelikeun cenah ge. Oh, abana galak wae ah. Minta jajan ah, arek ulin ah. Tah ka masieuna beli di Arab. Aing mah teu usaha, dumuk bang kieu jeung kieu we. Oh, garakna pisan nya boga domba bapak teh nya. atuh. Ngangon domba ka ditu tumelian domba. Lu gara beda anak sia tah. Gebrak wae ah. Lagi gara ulin, Cek. Bisa nang ngomel wae. Murugul, anak sia mah ge hiji lagi murugul. Ya. Poe gede diwadahkeun sih ku orai ku aing. Eh, baturan Aceh menta tong dibere nya. Oh, menang duit. Bagus sekarang mantap sih, jangan Mangkat ulin ayo. Aduh. Kumaha anggus terahayu coba teh ya, kumaha ya. Masih bapak sia mah sok kitu. Dah, kos teh nyawa mah sia mah. Namun teh lila 5 bulan gitu ditinggalkeun ah. Arah teh asaan teh ah. Di garwan. Buset, eta nu hayang mah bener, serius. Tara rape. Pusing ya bapak sia mah rek healing heula. Buset mah sia. Ampun, nya ah. Selagi keur hayang meni ora embung. Ah, blang. Sia mah, ah. Awas. Nanjak. Awas. Nah, aya budak ya ka kolektoran. Alus ya kolektorna. Diinjem ku aing ya. Op. Bangga jajana alus ya. Diinjemnya. Woi, main injem wae mali atuh. Diinjem dah. Mali lah ya. Wah, betul ngah. Muli atuh. Misalkan ya ka bapak urang sia. Sog ah. Angke kolektoran. Kunaon sia? Angke kolektoran. Kolektoran saha? Kuno berarti itu. Anak saya itu. Tuau bapak. Buset. Aran anak Jawa nginjem ka kolektoran ada itu dibere. Ayo lah susul. Ayo. Jadi. Anak budak mah. Ibang kolektor patut terus kieu, teu dibere nginjem sia. Heeh. Buset anak saya sia. Wing anak Mang Enda. Mau, dinya mau lihat tuh. Wah, tuman wae dibeli.
Bijakun ku aing kepapaing aing ge boga bapak. Tah, Neng. Di Arab teh itu kok aku orang dibalikin ka ieu ke sawah. Sugan teh pake kawewe. Manya nung pisan nu kos ki ayana mah atuh ka Neng mah. Ieu can digarap ye. Boro-boro digarap sanu garap. Sugan bapak sia sorangan kitu gawean abe iritan. Orang mah hayang ngagarap maneh. Maju we bapak sia mah. Abuh. Kumaha peuting we. Asut, emang kata dipenta dah. Bahagia mah santai. Aduh, ala aingnya. Geus panen can ieu. Enggeus beak kata kemarin ke panen pisan. Tuh, pakai naon di wae duit eta menang panen. Ya kitu we. Kawewe di wae. Ente gawe ieu ente. Ieu duit panenna ka mana tuh? Atuh, aingnya. Kudu jelas apaan. Aku naon coba eta? Kunaon Kasep? Naon, jangan naon. Saru galak. Itu anu babatan bapana Jawara teh Kunaon? elektoran jadi coko. Oh, shit. Wanian eta budak. Kita sampeurkeun bapak sia cepet duit aya. Ayo, sama ke ayo. Mewek musia mah. Mana budakna? Iya. Buset, wanian sekarang. Naon ieu? Anak sia nu ketemu anak aing. Ya, cocokan anu geus ku anak aing berarti hak milik aing. Buset, kasieun asa itu Ieu atuh. teh nyawain Jawara di dieu. Nah, henteu. Lila aing di Banten. Buset nyamuk. Dagang peuyeum. Pantes geus kos peuyeum. Ayeuna mah geus urang adu ilmu di dieu. Oke. Geus bisa na. 11-20. Teu boga beas, teu boga sulu. Nah, 11-22. teu gas beta-beta. Dua-dua ngajelepat. Pitoh teu mere kudu dijepat. Ampun. Saya kotor sok kontainer, montok bener. Bapak sia semangat buat tinggal olahraga. Wow, tanu hayang memang naga olahraga. Semangat bapak sia. Waduh. Coba memajikan aing meni bucak burinong. Pamajikanna Iya. Mah kuat ini mah. Set. Ayo ke Balik arah beli glowing. Bos, enak orang adu ilmu deui. Siap. Lalu saya eleh pamajikan sia keur aing. Buset, wanian sia. Jadi, Oke. jurus entong ngerem. Jus bebek lagi loncak yo. Hok, siap lagi kau. Jarot. Aduh. Oh, lewat aing. Guys, dai. Ore bapak, Sap. ore bapak. Ore bapak. Tidak bisa ngomong tidak, udah di karungan siapa? Ore bapak. Doa, yo,